Cik katujang ni kaluman ninggalin lagi harga tuh neangan-neangan gawe mana teh kalau kituan we Apaan geus kamari ge tuh ngalamar gawe mah apa sorangan teu katarima ngalamar suruh piti ge atuh neangan-neangan deui atuh atuh neangan ka mana atuh. itu si Mang tuh ngadeng-ngadengnya mah kamari si Mang boga lowongan cenah impoloker. Wah nu bener ieu. Juga rateang juga Nya geus atuh rek mandi heula. juga Mang tahu cek si emak cenah boga info loker cenah tah ieu geus ngawasi pi urang ieu tahun ningalikeun alus teu cukup teu kitu. benar ayeuna mah ieu Siti kudu ade gua kudu ade imah lihat tuh Salah, Mang. Bener mah kudu aya link ke HRD alias bobogohan jeung HRD dia. HRD teh naon dul? Hayam rica dadakan. Hain atuh dia. HRD teh bagian anu nerima pagawe dia. Geus we, dia mah diajar heula interview jeung urang dia. tah jeung tong kopo heeh bentar interview pada kudu diganti panon na interview na tong kulak ciluk cigan untuk mau hayam Bener dul. Bener dia. Latihan interview. Tah, dia kayak diajar teh kieu dia nya. Dikeun lamaranna ka HRD dia. HRD-na saha? Aing. Pantak geus gaya kieu pan aing. Oh. Ini Pak, CV saya silakan dilihat dulu Pak. Baik. Selamat pagi, silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Bedil, umur saya 27 tahun, hobi saya mantau lowongan kerja, skill saya ninyu kopi sama ngangkat galon Pak. Kenapa Anda ingin bergabung di tempat saya? Soalnya perusahaan ini dekat dengan tukang es kelapa, sama punya AC juga Pak, saya pengen nyobain AC. Tujuan karir Anda apa? Ingin mempunyai gaji yang tidak ditunda-tunda, terus bisa cicil HP yang harganya 3 jutaan. eta anu disebut ambisi tapi kade tong kepikeun ka korupsi bahaya dia Kumaha dul kira-kira orang bakal katerima mah? Percaya diri we dia. Kan nu penting geus berusaha ikhtiar, pokoknya mah semangat. Nah, isukan pokoknya tong beda siga ayeuna kieu kan geus diajarnya. Siap atuh. Geus isukannya. Heeh. A few moments later. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya abdi bade ngalamar. CV sareng surat lamaranna parantos diketik di warnet. Oh iya, baik, Pak. Silakan ke ruangan atasan saya, Pak. Ada di sebelah kanan, Pak. Oh iya baik terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Mas. Silakan duduk. Iya Pak selamat pagi. Sebelumnya pengalaman kerjanya apa ya, Mas? Ngurus domba, ngebabat jukut, sama angkutan galon Pak. Bisa kerja fisik? Insya Allah angkat galon 2 sekaligus bisa Pak. Bapak hiji, abdi hiji. Oke, baik, Mas. Selamat Mas keterima karena kami lagi membutuhkan OB yang merangkap jadi tukang angkat galon. Alhamdulillah. Api tiasa Pak ngabantos. Saya lah tadi piwarang ngumbah cangcut nukarar itu mah Pak lah. Baik, Mas Bedil. Besok sudah mulai masuk kerja ya. Besok masuk jam 3 subuh, Mas Bedil. Mohon siapa lah. Abdi mah engke bade tos isage tiasa pokona mah. Tajam teh sare heula pokona Pak. Mantap. A few moments later. Alhamdulillah ya Allah, abdi katarima damel ya Allah alhamdulillah. Bisa ngaumrahkeun si emak ya Allah. Ya Allah amin. Bukan si Bedil teh enak tarima. Bang, dul. Dul, ya atuh ngopi heula urang leuleus ya. Embung ngah ieu mah, bos sumut yang eta. Atuh.
Kumaha? Segala atuh tuh. Alhamdulillah ya nama orang katarima gawe jadi tukang. Tukang naon, Dil? Tukang galon, tukang galon. Ya baik lah, nu penting magawe we, nu penting halal, sehat, dunia akhirat, selamat. Amin. Nah, tuh padahal mah cobaan we atuh Dil jadi manajer mana teh. Manajer mah, sete, kudu bisa ngatur waktu jeung keuangan. Aisyah mau ngatur cinta wae gitu bisa. Bener. Bayangannya, yang usah orang ka gunung ah. Oh, jangan saya tuh. Nunggayu we. Ayo.